dunia hampa tanpa wanita. Ayo sok dek ke bawah bae nu mentak nyen sekretaris teh di perusahaan wanita supaya gairah teh timbul kembali. Awewe. Oh mau di Indonesia mah teu awewe teh kapan geus itu dilegalkeun. Eueuh aturan-aturan agama di urang. Geus pokona mah bebas gerak di urang. Nah, ieu nu paling bahaya adalah wanita. Teu saeutik jelema keur ngejar pendidikan, sekolah, salengkah deui, kawin. Selesai. Teu saeutik jelema pasantren, saeutik deui, kawin. Mautul ilmi bifardaiha. Imam Ibnu Majah ngariwayatkeun sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gola kantos nyarios mamin sobahi teu aya unggal isuk kecuali dua malaikat ngagero. Wailun lirijali minan nisaa wailun linnisa'i minar rijal. Unggal isuk-isuk malaikat ngagero ngan ku urang teu kadeng. Urang makan kuari di majlis teu boga rasa, teu ngadenge teu neuleuh. Padahal mah di dieu kan malaikat teh ribuan, jutaan malaikat taruru. Lamun jelema ngarariu ngaji di luhur malaikat nongton. Urang teh keur ditongton ku malaikat. Lamun urang dibukakeun hijab masyaallah atuh. Malaikat tidur. Embung indit urang di majelis. Lamun urang keur di majelis ditongton ku malaikat. Malaikat kan makhluk Allah anu suci, nu murni, nu mulia. Teu pernah maksiat, terlalu mangmentakeun hampura ka urang. Urang keur diuk di dieu, aju urang aya anu nga-SMS, aju urang kaluar kan malaikat dek ka mana tuh nanya ka saur. Oh, dek ka mana? Kanyawar kan boleh, isin kan orang boleh. Ya, urang teh boga rasa kitu atuh. Jabadigul pan urang mah atuh. Malaikat. Nu turun loba jasa kan. Ieu urang pasedak-sedakan jeung malaikat. Nah sedak-sedakan teh jeung malaikat urang teh boga rasa urang. Masyaallah. Ulah dikira malaikat eta henteu hadir ribuan jutaan malaikat. Lamun urang dibukakeun hijab embung balik urang. Embung balik indah jasa. Komo ditukangin malaikat kan aya bidadari. Masya Allah rambutna terurai. Panjang haju irungna mancung bibirna beureum asli lain dicumang cemong. Aduh Masya Allah. Eueuh jilbab di ditu mah ngarundai kabeh. Sorga tuh ngaranna ge. Nyanakan diri itu keur nonton urang tuh salaki aing tuh salaki aing tuh salaki ditarujuk kabeh si ada kana itu embung malaikat gagade ke dumana nu sia embung nu itu emang kudaon lah henteu tah sakedo teh bidadari masyaallah urang lamun dibukakeun hijab seperti kitu munigak bulu atuh. Munigak bulu nu mentak waliullah haju hudang ti peuting daek mandi daek salat daek zikir mentang mata emang kunaon gitu dibere de gerakan-gerakan energi anu di luar perasaannyana bahkan aya nu dibukakeun hijab model Ibrahim bin Adam bisa ngadenge suara malaikat
Tuhan Abdul Qadir pernah ngadenge suara malaikat, Imam Syafi'i pernah ngadenge suara malaikat. Jelema-jelema nu brilian, anu geus pilihan Allah, nu mantak haju geus teu hayange kana dunya. Jelema anu geus boga rasa ditutur-tutur ku malaikat. Ulah Kangjeng Nabi heula luhur teuing Kangjeng Nabi mah. Ih hamba-hamba umat na bae geus saperti kitu. Mantak talaleger. Kajenting ku kumaha ge tetep bae sebab daun ngahijina nyana jeung malaikat. Ya Allah ya Rabb. Urang teu dibukakeun hijab. Ketika ka masjid teh Ibrahim bin Adam makan serang gadenge suara malaikat. Digerokeun Ibrahim di diuk-diukna ge diukna dititah ku malaikat di dinya. Sebab geus aya malaikat rahmat nungguan di dinya. Masya Allah eta hamba Allah bisa kos kitu. Ku luhur-luhurna. Coba si eta ka masjid. Barang di dulu ngarundak. Aja lompat teh ka ieu mah seserian. Kuntianak sieun ka kuntianak. Lain kabehan wae. Ya Allah, ieu keur carita makhluk-makhluk halus, setan, iblis, jin, malaikat, jismun latif. Jisim latif anunya nama bisa nembus orang di jero kamar ge asup bae tanpa aya halang. Jisim latif boro-boro malaikat atuh Tuhan Abdul Qadir Kangjeng Nabi Qadir ge urang di kuncian jol aya di kamar atuh sagede Kangjeng Nabi Qadir bae manusia atuh bisa cek aya di kamar atuh kaum malaikat. Urang lamun boga pikiran kadinya moal sieun urang matak nu batak sieun ge pikiran urang teh ka pocong deui kuntianak genderuwo malah bersuara kan genderowona, jangan takut kita kan sama-sama satu bangsa kita. Sial genderuwo ge nyaritakeun satu bangsa cek kan. Ieu malaikat teh cek malaikat isuk-isuk wailun lirijal minan nisa cilaka lalaki babarengan jeung awewe kagoda ku awewe cilaka. Wailun lin nisa minar rijal cilaka awewe digoda ku lalaki kagoda. Cilaka lalaki babarengan jeung awewe nu lain muhrim. Cilaka awewe babarengan jeung lalaki lain muhrim. Cilaka nyana babarengan padahal can halal. Malaikat godeng. Cilaka wel. Neraka. Masya Allah. Kuari bahkan geus teu boga pikiran naon atuh kaluar ti imah komo par karyawan pabrik geus teu boga rasa eta haram. Di sakolahan guru geus teu boga eta haram ka murid. Di PNS teu boga eta haram. Sekretaris geus teu boga rasa eta haram. Geus kabeh. Well, cak malaikat cilaka. Jara geus neuleuan di Amerika geus puguh malaikat teh, neuleuan di Perancis geus puguh, di Inggris, di Jerman, di Eropa, di Amerika mah geus kos kitu. Di Australia geus sarua. Barang ningali ke Indonesia nya da ge ngobrol. Kok berubah ya? Indonesia udah kayak di Hollywood. Malaikat. Ini siapa kiainya ini? Yang dakwanya mana? Barang di dulu. Oh eta. Cak nusa urang atuh pantes jangan dakwana ge kos kitu. Saruana orang nu dakwana. Sarua. Malah nu dakwah ge anu ngeplay segala pantol. Bloon ieu. Iya malaikat mengutuk ge. Wah, bahaya. Masa sih bawa organ dakwah? Oh, malaikat. Wah, ini kampung udah kita gejeburin aja yuk. Gejeburin ke mana?
Kita nungguin instruksi dari Allah. Kalau kata Allah gempain, udah kita dalemin aja dah. Ini ya ngobrol kos gitu. Ini gara-gara kiainya, masa kiai begini? Nyanyi kiai. Wah, kalau yang itu mah setengah dah yang itu mah. yang ono. Jadi berubah ini Indonesia. Wailun. Tah, urang geus teu karasa ku hari juga awewe teh biasa-biasa bae. Iyalah iman urang. Sok deui lagi. Datang ke mana kadar iman urang menghadapi. Ukur ku urang bae ketika urang ningali awewe berpaling apa henteu. Sakitu bae. Ketika aya awewe buukna ngarundai, urang kira-kira ieu ngarasa haram apa henteu, resep apa henteu, tinggal kitu bae. Tuh kan. Lamun urang masih kana resep berarti urang wael. Eta kos kitu bae, teh kudu hese. Aduh, masyaallah. Ukur keur. Mantak. Asal keluar bae urang geus pemandangan geus loba. Mantak bandingan di imah bae cicing. Urang cicing di imah asal boga duit 1,5 miliar sedeng geus. Gas. Sia maya cicing di kamar kudu boga eta. Malah dilepas-lepasin kos kieu. Hatat, gas. Ulah patula patali. Geus ibadah we ka Gusti Allah. Ngomong mah ngeunah. Balik bae datang ka imah aja puyang. Ayo wael. Insyaallah kari gogodan. Waral Bukhari anna Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban ngadag bari mituturan saur Kangjeng di antara nu diucapkeun ku Kangjeng teh ieu inna dunya hulwatun wa khudratun sanyana dunya bagaikan buah anu tur bagaikan tatangkalan nu hejo lemok. Urang lamun geus ningali buah darmayu nu amis, harum manis anu amis, jeruk anu amis, buah-buahan anu amis, komo geus dijieun rujak anu amis, masyaallah. Ti isuk urang puasa datang ka magrib, di dinya aya rujak anu geus diperkirakeun amis tiis. Ya Allah. Eta geus kieu bae di hareupeun meja. Geus teh indit-indit. Neuleuh jam. Saperapat deui geus kieu bae. Malah mah diambean. Eta tu kabita-kabita ada kada-kadaharan seperti eta. Seperti eta. Aya deui anak nu kadinya. Jadi sok, jang abah kieu mah. Adi tuh nyendai. Abah ge panggieunkeun hiji deui. Malah mah bebeja ka mah baskomna ka dieu. Baskomna ka dieukeun. Esna nu loba. Ambo eta. Sabaraha ge sakakuatan beuteung, tapi nu geus ngajedog di dinya geus aya 2. Aju di dinya tah geus aya deui. Pamajikanna geus digendengan we ka dieukeun pansina pansi. Nyana neuleuh deui budak aya nu bakal dakol bedungna. Angel amat sih. Eta kawan nafsu. Nah, seperti eta lah. Geus kieu bae nyana di meja geus teu usik-usik. Nah eta teh ya jelema lapar dahaga neuleuh nu amis seperti eta lah. Seperti ngenyotna besi sepersani seperti kos kitu. Dunia terhadap jelema nu teu nyaho kana hinana dunia seperti eta. Neuleuh motor bagus eta motornya, meusona eta. Oh, Beat.
Bagus amat sakiana. Hari itu lawan itu mah Prima. Prima. Anu itu bagus amat itu. PNS. Nanya motor PNS. Aku yang makadil na PNS. Itu mobil naon itu nu bagus. Itu tuh mobil itu tuh. Eta mah kijang mah anyar, injection tuh mah. Itu udah ada gede Fortuner. Haju ngukur jana. Sawah urang aya sabaraha kana neng. Namun dijual sawah urang sabaraha? Kabelin teh neng itu tuh. Oh, henteu. Anting kabeh aya sabaraha anting. Atuh melina ulah anu naon ngaranna ulah anu anyar ka anu second ge loba kurang puas mah malu nu second mah sarua jeung kawin karangda mah sok aju bae. Kieu bae mah sawah itu kan aya jual haju kongkorong kabeh gelang jual. Ima orang jual. Ayo orang es di mobil. Kan tolol dah. Eta teh maksudna nyong serong jasa kana dunia mah. Hayang jasa hayang. Masya Allah, guys, balik kabeli mobil, mimiti mobil anu letik, Avanza, boga deui duit, beli deui, nyana nu rada gede Fortuner. Kat boga deui nyana duit ku Allah dibere meuli imah. Boga deui nyana duit meuli ruko. Boga deui duit muka nyawan ku pamajikanana hayang Karawang. Eta duit mah kitu dunia tak eta kulwatun amis nu teu nyaho kana mamala dunia terus bae ngejarna dunia amis fitnah. Kitu kene digambarkeun ku Kangjeng Nabi inna dunya ta khudratun hejo lemok. Lamun urang di imah terus urang hayang kaluar cari angin di imah mah angin meureun. Neangan ka puncak neuleuh pemandangan nu hejo lemok beuh masyaallah kari. Terus urang ke Bandung, ka mana karah nu loba tatangkalan teh di Bandung? Amana karah? Aman. Cigone mah karung butuh tah kadinya mah. Nya honangan kadinya-dinya doang. Ya Allah ya Rabbi masyaallah eta neuleuh pasawahan mani ngampan hejo lemok belah dituna pegunungan. Ya Allah eta tatangkalanana bangunna damai jasa. Belah dina kekembangan nu koneng nu beureum araraya kabeh. Ya Allah sampeurkeun ku urang ka ditu aya jalan cai bersih cai. Masya Allah eta batuna katingali ngerelekna cai kana batu teh beuh ku bersih-bersihna. Sajroning bersihna ngerelekna cai kadeuleuh kurang eta anu ngaran impun, betik, betok, lele. Iya Karim lelumpangan bangun damai teh. Iring-iringan eta laup. Masya Allah. Eta bungahna luar biasa eta. Dibarengan di sisi urang teh anu awewe geulis. Iya Karim anu ambeuna seungit teh lain cara nu di imah. Nu di imah mah geus teu kudu dicaritakeun teh mah. Jeung kadal teh 12. Bayangkeun kurang, Masya Allah pasawahan anu keur meujeuhna reuneuh ngeplak Hararejo. Iya Karim terurus belah dituna gunung anu sakitu Hararejona tatangkalan kekembangan ku urang kadeuleu
isuk-isuk nu mantes hujan teh masih kena aya ibun tapi bersih kurang disamperkeun aya wahangan bersih caina herang batuna hideung kadele hideungna beureum kadele beureumna putih kadele putihna dibarengan ku lauk kekecepengan di dinya geus puguh impun mah geus puguh kitu lele laletik anak-anakna boncel segala rupa kurang dideuleuh ya karim ieu siku indah-indah teuing alam teh saha nu tersep ulin ka tempat model kos kitu ningali ke belah ditu aya kemah pamajikan urang keur meumeujeuna make bajuna nu nada-dadana nyingsat teh ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan urang lumpat set diudag urang Romi Masya Allah ternyata pamajikan urang nu ngora keneh teh ati jalikeun padahal malah lagaan nyana teh hayang dipangku ku urang dipangku oh Romeo urang kuru pamajikan gede ge kaangkat urang asana ieu sajem deui mah paeh aing ngangkat sia tah eta datang ka kemah pencetan cenah ieu asana aduh asana basala bijakan aju hudang jatena naon teu naon ieu cek nya kula mah hayang dipangku doang Masya Allah haju lapar geus persediaan dahar geus aya ya Allah ya Rabbi sanguna sangu Cianjur teh anu seungit teh pandan wangi di samping eta aya tauco Cianjur teh ya Karim atuh lauk anu tadi teh meunang manggang aya geus puguh gabus sieum mah aya sate aya ti mimiti sate kambing jeung sate ayam geus araraya ka dinya aju coel-coelna sakadaek ngalah sorangan di dinya tangkal kakangkungan ge ambalaya oh ya Karim we saha nu teresep Ndeu kumaha awak meujeuhna sehat pamajikan ngora jeung sehat duit keur meujeuhna boga mobil boga urang terus ningali pemandangan nu sakitu indahna mantak poho ka sagala rupa neuk ngadahar bubuahan geus araraya di dinya neuk ngadahar sangu geus araraya yelah dunia seperti kos kitu khudratun hejo lemok pikaresepeun urang neuleuh naon bae bawat hayang meneuleuh naon bae hayang bae ieu kan dunia nah Kanjeng Nabi teh pernah ceramah 14 tahun anu silam 14 abad anu silam cek Kanjeng Nabi sanyana dunia bagaikan bubuahan anu amis makanan anu amis anu sahabat ge hayang ketika urang sehat percis okos taman-taman anu hejo lemok sahabat ge neuleuh nu hararejo mararesep dunia seperti kitu sanyana anjeun sebagai pengurus di dunia sebagai khalifah ini ja'altu kaula ngajadikeun ka arjen kabeh sebagai khalifah wa nazirun jeung kaula neuleukeun kaifa ta'maluna kumaha aranjeun kabeh boga pagawean ketika di dunia anu digambarkan seperti makanan buah anu amis seperti hejo lemok seperti gunung-gunung jeung taman-taman anu indah anu sakabeh jelema tertarik dengan nu amis anu hejo anu taman-taman saha anu henteu kabita nah di dunia teh anjeun sebagai pengurusna kula sebagai anu neuleukeunana coba deuk ka mana maneh ngaloyogna ayo coba ala cek Kanjeng Nabi fattaqullaha wattaqun nisa sing sieun maraneh ka Allah jeung hawas hati-hati dengan wanita sebab wanita lah anu bakal ngajerubuskeun jelema-jelema dunia nu lain mah teu sabaraha tapi awewe sarua jeung kieu cek Kanjeng Nabi teh urang teh hirup di alam dunia sementara dunia teh digambarkan seperti kadaharan anu amis pikabitaeun seperti taman anu hejo lemok pikabitaeun jeung pikaresepeun
sahabat ge jelema nu kabongboy kabeh kadinya sedangkan urang teh diciptakeun sebagai khalifah di alam dunia tapi Allah kan deulekeun ka urang deuk ka mana ngaloyog dah mana kabitan teh sikana dunia lolobana kabita tapi sing hade Allah deulekeun sing sieun ka Allah sing hade nu paling bahaya adalah awewe ulin ka mana bae henteu disertai ku awewe hampa sekaya apapun manusia fasilitas mendukung di imahna masing-masing imahna kos istana bae mobilna agreng dan lain sebagainya boh pohara jasa henteu hayang ngadahar naon bae aya henteu jeung awewe hampa dunia hampa tanpa wanita ayo sok deuk kumaha bae ge nu mentak nyeun sekretaris teh di perusahaan wanita supaya gairah teh timbul kembali. Awewe. Oh mau di Indonesia mah tuh awewe teh kapan geus itu dilegalkeun. Eueuh aturan-aturan agama di urang. Geus pokona mah bebas gerak di urang. Nah, ieu nu paling bahaya adalah wanita. Teu saeutik jelema keur ngejar pendidikan, sekolah, salengkah deui, kawin. Selesai. Teu saeutik jelema pasantren, saeutik deui, kawin. Mautul ilmi bi fadaiha. Jelema keur sakola keur masantrenna mah teu kabita alhamdulillah begitunya jadi PNS dikerumuni oleh wanita masyaallah teu saeutik wanita anu kunyana dicabuli teu saeutik camat-camat PNS dan lain-lain sebagainya emangna kumaha sebab naon jenuhnya mobil deui gawe deui mobil deui gawe cari angin eta teh seuneu neraka. Geus teh saeutik kiai, geus boga pondok pesantren. Aju bobogohan jeung santrinya tolol teh coba. Ge, lain tolol normal. Ada itu dikawin mah deres. Apa dia macan sakadar digauli doang. Masyaallah eta kiai. Ustad naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik wa min zalik. Itu saeutik. Lamun kiai bae kos kitu tuh kumaha pagawe. Acak-acakan di pabrik mah geus lain caritakeun. Awewe sing ada fattaqullah wattaqu an-nisa. Ya awewe. Mentak mudah-mudahan urang kabehan dengan sinar ilmu Allah ditonton ku malaikat, ditinggalikeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang dibere kuat iman urang. Diberi kuat nahan nafsu urang, diberi tahan tina berbagai permaksiatan sehingga urang aya dina kasalamatan, akhir hayat urang husnul khotimah, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina عليهم غير المغضوب ولا الضالين